loba rezekina, cing loba duitna, cing loba beasna, cing loba budakna, cing loba pamajikana. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayyan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب sabadana nyagakeun kahormatan Islam langkung tibayun, urang manjatkeun puja kali puji ka Zat Ilahana hadarat Allah azza wa jalla anu alhamdulillah kukarsana kudrat sareng iradatna Allah. Urang sadaya dina ieu wengi masih tiasa ngariung kempal di ieu haflah anu insyaallah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah dua sampean ejeu kalihakan sadaya sumping ti bumi sewang-sewangan, mugia jinjan dan amal sae munggu Allah azza wa jalla. Sholawat sareng salam biasa labina macol ngagolontor ka Nabi anu terpilih ka Rasul anu jadi panutup, yakni ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telalika kula wargina para kasadaya sahabatna umumna kasadaya umat. Mudah-mudahan urang sadayana insyaallah cingkalebetkeun umat anu kenging syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan wasilah ayeuna ieu haflah urang impak doa pilih aya anu teu daman zahir teu daman batiniyah, wabil khusus sadaya jamaah Masjid Al-Fatah. Mudah-mudahan sadaya panyawatna cing enggal diangkat ku Allah azza wa jalla, digentos ku kasehatan wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan wasilana ayana ieu haflah pilih di antawisna jamaah anu kagungan hutang pihutan ka Qosifah, ka Bank Emo, ka Warung. Mudah-mudahan sadaya hutangna cing enggal kabalayan.
tarik aminah berarti gede sholatna. Amin ya Allah ya Rabbal Urang ngaos sholawat supaya selangkung barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullahi wa salam ala man uwiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uwiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi hizzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi hizzawil Qur'an. Sadayana buka suaranya. Wa ahli baitihil kiram wa sahbi hizzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi Hizawil Qur'an. Bapak-bapak unggul sadayana para kerja cari araya teh bapak ini. Cobi contohan ku ibu-ibu sadayana yang keras suaranya ibu, insyaallah berkah membaca sholawat. Yuk sadayana ngaos. Tos taruhan teh aja. Ibu kita suara ai lagu dangdut patarik-tarik. Sok mengawang sulandi supaya tanggung berkah ya sholawat insyaallah jantan wasilah jantan sababiyah dan sunnah rahmah sareng berkah di Allah jalla jalla. Amin. Salatullahi wa salam ala Bios, karena kompak kesadayana. Ugia berkah amin. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatizah anu insyaallah kusimkuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah azza wa jalla. Pengersana kepada DKM ke Haji Asyad plus Bapak RW, mudah-mudahan bulan puasa bulan sadaya mulia anjeunna dipanjangkeun yuswa ku Allah, ditambi rizkina, ditambi berkahna, ditambi ilmuna, ditambi budakna.
Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, pengerasana dulu pengawas Kang Haji. Subhanallah, suaranya biarpun sudah tua tapi suaranya masih ajib. Alhamdulillah, dia dipanjangkan yuswan. Amin. Isyaratkan lahir sarang batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Guna panginten kasadaya jamaah anu sami-sami hadir dan iwangi, mudah-mudahan sadayana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Narama ngeuceul da mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sapu eusi. Alhamdulillah. Hapunten sadayana bidi suwantana kirang khot madi panginten abdi kacapean pangarsa. Ti abdi projek di kaina teras-terasan tandana alhamdulillah berkah projek. Kami bakal Ramadan. Janten uang nganyuk teuing ajuk teh kitu nya. Tos urang judulan ngaosna. Judul ngaos dina ieu wengi sababna rezeki teu barokah. Judulna ngaos dina ieu wengi sababna rezeki teu barokah. Punten walar kusadaya jamaah. Hoyong rezeki leutik bari teu berkah, hoyong rezeki gede loba bari barokah. Aku sakati. Hoyong rezeki gede loba bari barokah. Sebab arti daripada berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dari Allah, bertambahnya manfaat dalam masalah urusan dunia, manfaat dalam masalah urusan duit, manfaat dalam masalah urusan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Janten aku atuh cari kitu masareng abdi hoyong ngagaduhan, hoyong nginginkeun rezeki anu gede loba bari barokah. Terus poin yang pertama, sababna rezeki teu barokah itu adalah eta jalmina selalu berbuat dosa, selalu melampah maksiat, selalu berbuat kesalahan. Hapunten. Ongko hoyong rezeki anu barokah bisnis teh. Ongko hoyong meunang rezeki anu barokah dical galeuh teh. Ongko hoyong rezeki anu barokah usaha teh, tapi ternyata ku eta jalmana teu dibarengan jeung pirang-pirang pagawean dosa jeung milampah maksiat ka Allah Azza wa Jalla. Rek berkah kumaha eta rezeki? Beres? Contoh. Di antawisna aya kerja anu ngagaduhan toko teu pira tokona 10. Toko beasna 5, toko emasna 5, mobil angkotna 10, kontrakanna 40. Tapi kenapa rezekinya tidak berkah? Mudah duit gede rumah sakit. Mudah duit loba sapertos cai kalangkungan daun tadus. Ternyata begitu ditapakuran kudu janten bojona, hapunten seorang suamina nu jadi salakina selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat di belakang kudu janten bojona. Minang jajan jablay, hari jablay teh jaku batu beak kulalai, luhur jablay dongdon, hari dongdon tetekau digendong langsung nyedot. Jantan di mana bulan sadaya, hoyong mudah rezeki anu barokah, maka tiakan rezeki ladang hasil halal
thayyibah. Biarpun cek paribasan ladang kuli, ladang jantan tukang parkir, alhasil tina ngabeca yang penting halal. Biarpun rezekina cengeng kaetan, sadin dan tukang parkir berapa? Hanya 35.000. Batu. STMJ nanti. Aduh. Dan kedah nama kecil upami cuaca rada tiris ieu mah teras susu kalapi STMJ kalasan bieu abi can susu abi teh. Dan langkung berkah hari susu mah STMJ susu telur madu jahe yes. Mungkin aya tutup sama warung betes sama merasakan tutup warung ada. Bios anu aya we nya. Nu aya we cekap jahe mung di cocolkeun deui susu bodas. Dan susunya tos. Jangan bersabab rezeki barokah dan ternyata eta jalma selalu berbuat dosa, selalu melampah maksiat, bahkan punten di zaman ayeuna loba jelema anu bari ngariung mumpulung bahkan sorangan ngitung tah jualan to tas buku diharapkan ku Allah. Insyaallah aja punten lamun rezeki saeutik tapi berkah ketika dituang ku urang insyaallah bakal sehat kana badan gede, bakal sehat tohir, sehat bakal istiqomah dina ibadah ka Allah aja macamna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kartos itu berkah. Dapat dan rezeki anu barokah sareng rezeki anu teu berkah. Makana alangkah baik eceun upami eceun jantan suami ketika seorang suami kerjanya hanya kuli eceun entong gengsi, bahkan eceun punten entong ngaraos sirik, entong ngaraos iri hati, di mana salaki tatangga kerjana make dasi. Yang penting ecemak qalban syakiron, hati bersyukur karena alhasil tina ladang kulit menjadi salaki yang penting halal singareng barokah. Gitu aja. Intina mah entong ewe kalau jantan seorang suami mah naon namina teh ngarudetkeun. Tong marungsingkeun kana jantan seorang suami. Sabab punten loba jantan seorang suami lamun kudu jadi pamajikanana selalu dirungsingkeun, selalu dirudetkeun, biasana suami mempunyai pikiran awur. Pikiran awur. Dar milampah dosa, dar milampah maksiat, dar korupsi. Yang penting menang duit gede asal pamajikan aing segitu bunga. Itu salah kaji dan salah kaji. Terus dan poin yang pertama, sabab rezeki tidak barokah itu adalah sabab eta jalmana sering berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi mungkin kumajana besar lamun namun artos riba sarua berarti berkah. Nu aya gebean, nu aya gebe, ya kacokot bati jeung yeuna cenah jeung jenis lagi. Untung tapi aku jalan garis kita. Ajarkan poin anu kedua, sababna rezeki teu barokah itu adalah sabab eta jalma teu pandai bersyukur kana kanikmatan ti Allah, nikmat anu kacida alitna ku eta jalma teu biasa disyukuri ka Allah aja wa jalla. Cepunten
upami aja selalu bersyukur karena sadaya kenikmatan ti Allah, biarpun itu kenikmatan sekecil apapun, maka insya Allah rezeki kurang bakal barok, rumah tangga kurang bakal barok. Upami kurang ban sakit, hati kurang senantiasa bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bahkan orang tidak bersyukur ke Allah Azza wa Jalla bahwa orang sadaya dilahirkan ke alam dunia teh diciptakan jantan punten bagian teh bingan teh atau sudah punya sebab jalima beda fasilitasna, beda kadaharanana, beda kebeulitna, beda kulitna, beda rambutna, beda nasibna. Deres? Setuju? So, gua. Jalmi itu berbeda nasib. Lamun itu jalmi nasibna jantan tukang tani, wayana itu jalmi harus siap kokolokot, harus siap kokotoran, harus siap terjun karena balong. Lamun teker sakit tangtos semua menandu. Terus lamun eta jalmi nasibna jantan tukang ceramah, mau waka dibayar, mau waka menang amplop, lamun teu aja Leres? Lamun jelema nasibna tukang jaga WC umum, mau waka menang duit, lamun can aya anu mah Leres teu? Jangan kembali ke dana, tapi insya Allah aja yang namanya nasib pasti bisa dirubah, tapi yang namanya takdir tidak akan bisa dirubah. Jangan Allah mau merubah nasib seseorang, lamun eta diri pribadina tidak bisa merubah dirinya dengan sendirinya. Subhan. Kenapa jauh orang jantan gitu. Bersyukur. Contoh punten ajegan ucaroge angkat tapu genep wisonten damelan tadi kejaga WC umum. Salikur kopi ide beripean teh udun udah ngarang bareng peletak jualan cileun can aya dalem angus kana WC ngaran budak kecil budak mah moal pokolot rek bukan duit rek eueuh daras teu datang budak emuaan cek eta budak ari bapak tukang ngejaga WC umum ari kolot aya budak bahasana gaul papa gaya papa aku minta uang dong buat beli kuota terojol mitohanan geus kolot umur 75 tahun hujan, gitu kan? Biasa. Cik mah minta duit keur meuli kuota. Telek kos emak-emak ini dia masih kena resep. Resepnya oha. Eta kolota sabar ece hujan hapunten hujan hampura bapak. Bapak can boga duit, bapak cicing ngajentul dina hareupeun panu WC umum can boga duit saperak-perak acan sabab can aya jalma anu milu mon. Leres? Da ayeuna masyaallah Robi. Mes-mes buat kuota, betul? Teu budak, teu indungna, teu bapakna, teu ninina. Hapek pirang jeung peuting teh. Sampai ka pokok kewajiban kanu janten seorang suami. Mending antang kana HP teh menjadi pamajikanana. Duduk di kursi peringan teh, TV dihurungkeun, sepukan umur katubu. Nu keca kaluhur madeka. Nyawa HP, ieu muter pin lalu kali teh. Allahu Akbar. Terus di golongan hari-hari we
Assalamualaikum. Buka jadi kunci pantau masuk sorangan buka. Allah tarik dosa kecil. Ayah selaki gering potong cekrek status gen GMS geramau selaki. Apa? Nauzubi. Boleh pegang HP tapi ada waktunya. Mana waktu keur megang HP dan mana waktu keur ngaulah janten seorang suami. Hati. Atos. Alangkah baiknya janten pamajikan mah punten kedah apal jadwal salaki balik damal teh 10 menit kemudian salaki rek balik engal kecil imbah. Lajeng kecil dandan setakar tepokna. Makalipen demi suami, make bedak demi suami, make sedot demi suami, make baju disemprot ku minyak parfum demi suami, ras kecil calik pangkeran pantau. Dina hati balik rasa rindu berdebu-debu menunggu suamiku datang. Ayah cepet ayah aku sudah rindu kita. Cali ngejete. Begitu suami sumping, assalamualaikum. Bima ngejete. Marah mai. Sok sanaos salaki teu ngajing kerese. Bukan ku aja. Waalaikumsalam. Engal santangan. Subhanallah. Gusur catak tunggu. Ku aja. Lajeng tawisan anak. Badai ibak gelap sudah tersedia air hangat. Badai emang gelap, badai gelap ayah capek. Mana cairan gitu. Beres ibak siapkan peralatan mandinya ibu. Tina sabun, sikat gigi, odol, anduk, celana jeruk, posting. Sabar apa siapkan ku aja. Subhanallah, pasok tak? Masya Allah, tabaraka. Beres suntangan maaf bakal istri yang soleha anu terang karena fadilah mencium tarang suami, mencium zidat suami akan selalu istiqomah nyium zidat suami. Sun, ayah sini. Dengar? Satu kali ibu mengecup zidat seorang suami 70 dosa kecil lebur pada harta. Amin itu aja. Rasulullah satu kali aja nyium jidat jantan seorang suami 70 dosa kecil lebur pada harta. Amin. Pasangan. Udah cium 70 dosa lebur. Rek bobo 140 dosa lebur. Buka bobo. Ayat cileh bersihan lah. Ayat dahirna pelak pelak. Namanya dicium tarangna. Wah, insya Allah 70 dosa aja dihampura Allah Subhanahu. Ajib deh. Berkah deh. Asok tara. Udah balikin seorang suami pun sama ketika akan istiqomah mencium zidat tarang jadi pemajikan satu kali seperti sodako 7.000 kuda. Subhanallah. Badai menyium tarang majikan gitu. Ngaroe kadang ngaroe di pasar sama sini cuma tulen lah. Sodako 7.000 kuda. Masya Allah, Robi hebat deh. Aku udah cina. Abdi mah tara biasa. Pemohon. Tangki wangi. Bojok kerbobo. Udah itu belum saya. Wajah. Sore kang ngaji teh. Punten. Cuma dia.
Cing bapak ada budak cicing kena makan hadis. Insyaallah. Satu kali kecupan sepertos anu sodako 7.000 budak. Subhanallah. Beda bagan bade. Beda bagan bade. Usaha. Sancang ibadah nang mahani. Moal seek ka suku punten. Sebab ibadah rumah tadi punten tanpa ada batas dan tanpa ada waktu. Beda jeung ngalaksanakeun ibadah tinggal Abu Siti Khadijah binti Khuwailid, subhanallah, solehna luar biasa. Upami Kanjeng Rasul punten nuju calik dina kursi Siti Khadijah mengalahkan dia. Punten ya Rasul. Cek paling bahasa jika suster gesot. Punten sebagai kerja sok paling ibunya. Sampai Siti Khadijah merasa malu ketika berpandangan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal ijab kabul sampai di mulut roda Allah anjeunna ngaraos izin kajida Kanjeng Rasulullah Muhammad. Hari itu selagi kercicing itu cekerna bari ngaliwat cekuk kitu teh sok. Lanjut. Nah, STM nya itu ya. Lanjut. Sudah pendengar yang berarti. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi yang kedua sebab berzikir teu barokah itu adalah sebab eta jelema hatena teu pandai bersyukur. Untuk qalban sakiran ke Allah Azza wa Jalla. Bahkan insyaallah aja upami urang ditafakuran pinuh kanikmatan di Allah teh. Tahu ninggal jauh dina wujud badan urang sadaya banyak kenikmatan dari Allah anu wajib urang disyukuri ka Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Batu tapi mesti ada corona. Tinggal contoh, punten bisa. Gimana? Lamun urang ditafakuran punten. Seorang bojo anu ngagaduhan ASI. Baca gaduh ASI gaduh. ASI itu adalah air susu ibu. Terus moal kadaluarsa sareng moalnya. Cobi ku cinta pakuran. Upami leujeun nyimpen susu Indomilk dina gelas, lajeng dibuka sapoe tong sapoe 3 jam. Tinggal eceuk tina 3 jam eta pasti susu Indomilk bakal digarong ku si digemprong ku sireum. Tapi ASI air susu ibu sapoe sapeting bahkan 12 jam diguraholkeun jangankan beurit cakak sireum oge jauh. Daras teu margi api caningga bahkan caningga dangu asik air susu ibu digemprong ku sireum. Paling udah terima banget. Terus tanpa pengawet, tanpa ada isi ulang, kabayar kowe pangersa ka ngaji RW muka di perusahaan. Terima isi ulang susu bojona. Masya Allah Rabbi. Bahkan itu asli air susu ibu untuk seluruh umum. Prigitiu, beres itu kerbudak oke, kerbapana oke. Jam 11 budak lah, jempai budak. Beres itu hebatnya kasih. Beres itu jam 1 penting budak.
hak deui kacrok deui jempek deui terus teu jam 3 iya harus kita kuota dak kawawana tumantin masyaallah Rabbi punten padilana aja punten satu kali budak orok ngecok asi seorang ibu 1000 rahmat lumsur di Allah sakali ngecok eta orok anak asi seorang ibu 1000 rahmat turun di Allah maka punten tidak dosa aguna lamun seorang ibu yang punya orok tidak mau menyusui dosa ke Allah sabab eta asli jelas mutlak dipaling di Allah amanah di Allah rizki eta budak orok budak orok 1000 rahmat budak kau bapak bang bapak gitu aja kartos rek bagja kumaha teu binga kumaha budak dijadikan ku Allah jantan jelema hirup di alam dunia sabab jalma itu beda fasilitasna beda kaharanana beda kulitna beda pengetna beda rambutna terus teu hari domba keluar hari jalma keluar domba buluna mimiti bulu parat kabuntut disebut bulu hari jalmi keluar bulu yang nempel di mas tengah disebut bulu rambut bulu anu nempel di halis disebut bulu halis beda tempat bedanya bulu anu aya dina lambe disebut bulu kumis terus bulu anu nempel dina dago disebut bulu jamur pinter bulu yang di dalam orang korong disebut bulu bulu irung subhan lajeng tina dagu pindah kana kerek aya bulu nempel dina disebut bulu kerek tina kerek kaya kana sampean disebut bulu pitis tina pitis naik ka luhur ka dada Terus batang budak zaman ayeuna mah rambut teh dirupa-rupakeun dimonghe dicepak dalam dibeureumman ben hur belana dik terus teu cepak dibiru engkone hari jantung paru-paru hari bu dirupa-rupa hari jantung paru-paru kalau zubi yang kedua adalah di mana orang yang menang rezeki anu berkah hamban syakir hati wajib selalu bersyukur karena sadaya kalimat dari Allah azza wa jalla amin ya Allah ya rabbal alamin dua lajeng bae anu katilu sabab rezeki teu barokah itu adalah eta jalmi ngaku muslim eta jalmi ngaku dirina Islam tapi eta jalmi teu daek salat teu daek puasa di bulan suci Ramadan jangankan salat yang wajib yang sunnah pun malas we hoream malas sareng noreh ongkoh butuh ka Allah butuh rezeki di Allah anu berkah tapi itu jelema teu eling ka Allah berani meninggalkan sholat dengan sengaja punten kecil contoh eta jalma wantun ninggalkan sholat subuh dengan sengaja maka punten cahaya beungeutna bakal hilang jadi mau cahaya lamun itu jalma ngantunkeun ibadah sholat subuh dengan sengaja maka cahayanya bakal hilang
Da beda aja. Sok sanaos itu wajahna itu beungeutna hideung. Tapi lamun sok salat subuh, sok kauduan biar pun hideungnya pasti manis. Bakal keluar cahaya terus kurma hidup tara mandi tara wudu tara sholat walaupun meninggalkan sholat subuh metengin aja poek komplain utara poek bener kurang doakan kurang sadaya pilih ayah belum kurang sadaya wargi kurang sadaya tatangi kurang sadaya muslimah akan bersama laksanakan ibadah sholat kepada Allah sehingga melusulkan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholat itu mutlak kewajiban perintah di Allah. Bikin jelema anu iman ka Allah ngangkeun dirina muslimat wajib sholat. Bahkan saur isma para alim ulama yang tidak diwajibkan melaksanakan ibadah sholat itu adalah hiji jalma anu keloma jadi wajib da urang mah sehat mata kamu sehat begitu muping suanteun adan urus sholat hayya 'alas sholat. Jaga budak, sehat, diberi akal, wari sok sholat, datang ya Allah. Beres, kamu enak kedap daripada suping bulan anu agung, bulan anu mulia, yakni bulan suci Ramadan, kedah bingah kecil. Sebab eta perintah di Allah mutlak bikin jelema iman ka Allah. Insyaallah jangan iman lah begitu ngadamu Ramadan kantung hitungan jari hatinya bakal merasa bahagia. Ya Allah alhamdulillah Gusti sakadat di Ramadan ya Allah. Beda kan jelema nu iman. Karek puasa ini Korea bulan sambut resiko aing tambahan ngajikan biasa kuping jam 8 bari moya. Terus biasa isi sarapan bubur, urang nasi padang, gitu pikiran teh. Da teu iman teh moal bisa kudu bebarengan di barudak. Beres teh. Betul lapar, tak kabeh geus sami. Jamin sauma pasti bakal ngarawaskeun Bahkan paling nikmat aja di mana badan tos capek. Bari kieu haus, bari patuana lapar, nang kubar dina ubin enak. Si bapak kamana tuh hanapeun kolong meja. Bapak kunaon? Cicing beuteung aing panas. Gitu kan? Mangkarak-mangkang, saking hoyong tiis. Nya terus tekangnya paling nikmat. Tos capek, tos double, keluar keringatan, kuih ka bumi. Itu boleh Pak. Dina ubin tibra Masya Allah nikmat aja keur sauma jadi ujian sauma nikmat ibadah jadi ngalamun ngabayangkeun tong dibayang-bayang dahar ieu mah ningal anu naon ngalangkung sisukan warna kuning tibatan lumayan terpenting di kolam. Terus tidak boleh. Urang mania saum teh karena Allah titik teh koma. Hayang ngarai rahmat Allah. Ieu mah dijieun alasan mamah pun dan mamahnya lamun ke saum bapak dugi kataku satu. Nah bapak ceplok teh bapak gedung banyak di zaman ayeuna masalah sekangan dijieun alasan. Terus gitu. Ohnya bapak sulaan tapi kesami yang sabulan jadi bakal banana.
dan nikmat begitu kurang pada buka Ramadan 5 menit kumpul jeung anak pamajikan grup mie aya terus kolak caru aya comro gehu pedas baso dahar ngumpul aya cacan sangu segala dikumpulkan berkah bingah begitu mubing suartan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar bingah nangis alhamdulillah ya Rabb sok ya candil pada grup mie doa pimpin jantan suamina berkah namanya seluruh masyarakat lepas barang laras ente ibadah sahur lamun dibarengan ku imanan wa ihsaban lamun jalma teu iman pasti rungsi gitu orang apa yang harapan ibadah puasa teh kulo kaganggu aya justru kita Ramadan teh hanya untuk umat Kanjeng Rasul. Anu iman. Tadi kan ayat jelas di dunia itu pengersakan haji. Ya ayyuhalladzina amanu. Beres sudah? Kerja anu iman agama Allah. Wajib ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kantun sabar aja. Ulah 2 mingguan deui kirang langkung. Mudah-mudahan yuswa bulan diberikan ku Allah. Sehat dohir, sehat batin, rezeki oge seueur. Amin. Ya Allah ya Rabbal dan jalma yang tidak diwajibkan ibadah sholat itu adalah orang gila. Nuka dua budak porok macam wajib melaksanakan ibadah sholat. Sabab naon budak tetap punten lamun salaki ece suami ece mung melaksanakan ibadah sholat wayangan mawitan isu anu biasa mandi sorangan ku ece mandian. Beres teu? Mandian dina colan kabayan Allah wadah kumis bablah di popok apa ibarat di mandian ku aja dari ujung namus sampai ujung kaki dibersihan kalau jadi pamajikan anak cipta tangan neng kenal kena mandian kolot mandian beres di mandian tangku ku kecil keluar bumi wayangkeun oe di jam 8 parat jam 1 berang tuman deui balik-balik ku cenah beres di abdi poekeun engan aya sedih ku ce eyang alungkeun kana kasur dup bersihan awakna nya lajeng naon popokan tong di koloran da orok sabab orok mah tara make kos paling naon popok bapaknya ya popokan nurut sakit ajeng ieu nanti kan ya apa angge permen nya acuh bayi mengungkut di bedong awak aku mandi di bedong kecenya bari di bedong mama hayang urut bere dot hayang urut bere dot korokna tara urut palingan mama hayang nasi padang bere nesle kecil da orokna kan nasi padang sabab can aya waosan bere Nestle Partos lamun suami kecil tak ajan melaksanakan ibadah sholat terkersa melaksanakan ibadah puasa terakhir yang keempat adalah sabab bersegit berkah itu sabab eta jalma kalebetkeun golongan jalmi anu bakhil jalmi anu korek tara jahat tara sedekah tara berbagi ka dulur berbagi ka tatanggana dalam arti korek kade kecil
Bahkan dina pintu surga aya seratan begitu indah tapi keusina dikakeungeun. Aya grafi eueuh. Haramal bakhil wa mana'a zakata wa dayus. Seratan teh Allah mengharamkan aku segala pintu surga iya. Siapakah mereka? Pertama orang-orang bakhil, orang-orang korek, orang-orang pedih. Bujang-bujang bisa hapus karena pintu surga Allah ngambekna harumna surga Allah pun diharamkan Allah haja majalah pikeun eta jelema anu boga panyakit korek pedih pisan harta ditumpuk-tumpuk murugna maut dibawa daun terus jangankan harta yang besar, rumah sidron, mobil mewah, pamajikan geus maut mah dibawa lagi ulun pamajikan. Terus jangankan harta yang besar, ATM pun tidak akan bisa dibawa. Terus nuka pungkur berdasi namanya kan dijas tos maut mencekap we ku kain yang berwarna putih kabeh teu aya nu warna. Coba ayeuna orang pejabat, maaf saya seorang pejabat, ketika saya rawat punten dasi pakekeun kacamata pakekeun beubeur pakekeun kau make mukena kau make hoe aya teh aya rata kabeh di hadapan Allah. Apa yang kita sombongkan? Namun kurang dibanggakan. Kafa bil mauta wahidun. Jadikeun nu ngaran maut pikeun pepele diri. Insyaallah jamaah sadaya, namun eta jelema senantiasa mengingat yang namanya kematian, eling kana maut. Insyaallah siapapun manusiana sahawae jalmana yakin itu jalma akan selalu berhati-hati dalam kehidupannya. Hiji moal rakus kana dunya gitu, kadua moal bakhil, bahkan katilu moal kersah nyokot hak orang lain. Lamun itu jalma kafa bil mauta selalu eling kana pi mautun punten eueuh. Yakin kabeh jelema khususna urang sadaya nuju antri. Wallahu a'lam bishawab. Beres? Buat ting eueuh geula. Buat ting Kang Haji geula. Tong ka abdi eueuh. Beres? Buat ting pangarsa Kang Muhammad, terus rahasia Allah. Tapi kurang sakabeh jalma anu iman ka Allah, jangan takut dengan yang namanya kematian, tapi wajib kurang ditakuti itu adalah waktu, kondisi dan situasi kurang dicabut. Apakah kurang ke dalam keadaan taat? Apakah kurang ke dalam keadaan maksiat? Saking teu kertongan sapatos kieu teh. Eueuh kecuali geletuk ngantunkeun husnul khatimah. Tapi lamun jelema kan umat bersiap, Allah na'udzubillah keur maksiat mah Allah mau ninggal siapapun itu orang. Punten aya jalma anu miceun anu aya ka jaman sajam setengah teu kaluar-luar begitu dikedor pintuna kos nongge kantun jasadna kantun jasadnahu, tidak memandang yang tua, yang muda, yang kaya, yang sehat, yang sakit. Kalau sudah waktunya wafat, tidak ada manusia yang bisa menolak kepada malaikat Jibril alaihi salam. Sukar itu malaikat Jibril bisa disogok. Terus bahkan ketika contoh WA Assalamualaikum dupi sareng Kang Haji Asyaf sebagai RW sebagai DKM Masjid Al-Fatah
muhun abdi kayaknya jam salapan balik ke bumi balik anak saya balik kemana ngadadak gaji wudu sholat duha zikir dateran Israil pada sumping terus lah membawa kuasa. Jadi malaikat Israil alaihi salam tidak akan minta izin dulu pada siapapun manusianya. Meski waktu ajal mah ya ajal. Yang penting Israil mah ada perintah di sang khalik. Itu Israil. Datangan poe anu jam saanu si anu 40 dinten pimauten ditutur-tutur dengan urang teu sadar. Bahkan dina kitab Tajul Muluk punten recep sok sanaos ieu maot rahasia Allah tapi dipasihan ciri. Di antawisna punten lamun cepil tos henteu aya tos aya tulangan sebatus lemer tereng cek. Tuh sengaja tampakan semua. Nuhun kita. Ah iya apa keneh. Lamun jiga lemer leuleus keneh kecil. Dari 40 ajal menjemput Ece ka jaman dituturkeun ku malaikat Israil, Ece ka pasar dituturkeun ku malaikat Israil, Ece bobo diantosan ku malaikat Israil, Ece salat diantosan ku malaikat Israil. Ngan eta jalma henteu sadar bahwa selama 40 hari tos diundit ku malaikat Israil alaihi sakit dan lamun ece kerukaan sujadan caputro husnul khotimah. Ia berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat dolalah, berbuat salah dicaputro ku malaikat Israil alaihi salam. Nauzubillah. Sok kurang ngaduga di mana-mana mugian husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rancangan Abi menuju ngawas Quran di daerah Cililin katingal pangasa. Da ini duk tina panggung tahanap yusona 45 tahun kira-kira. Rancangan orang sakit Yuswa ada yang ada selamanya itu hanyalah Allah. Urang bakal dipisahkeun ku Allah ceu. Ayeuna ece masih kene tiasa ngariung jeung hujan dan suami jeung budak. Ece ayeuna masih kene tiasa pocon heureuy jeung jadi salaki. Ece masih kene tiasa ngalamun salaki ayeuna masih kene tiasa ngalamun ece bobo babarengan wallahu a'lam ejing pake tomah duga teh ece ti payun duga teh salaki ece ti payun leres gitu mata mana nu urang disombongkeun teh doma begitu pae cekap ku bilatungan tapi jama begitu maut bilatungan jeung balitungan terus tos jadi pangkehan tos kantun jasad batu ayat karisma ilang sagala pina kagantengan kagulisan oge tos danten jenajah terus bahulat nyamal mirdan gagah ganteng nasib begitu mau kantun jasad doang jajarkeun ku jeung asih jamaroti pilih mana tuh terus satu macam kamu bilatungan tapi jalma nya bilatungan nya bagi turungan mau tidak mau kersata tersak ieu badan anu montok anu bahenot anu gagah begitu abus kana jero kubur aya digembrong ku bilatun sehet beres jasad bea antos aya balitungan bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah begitu jalan geus maut
maka sakabeh amalna ku Allah bakal diemprengkeun gitu. Amal goreng buahna goreng, amal hade buahna hade. Terus insyaallah ada barokah. Dari panjang Yusuf kecil. Abdi geus nyikuaina panjang Yusuf. Mari sehat, lahir batin, berkah, hati bahagia, masya Allah. Nah gitu. Tidak keempat punten di mana orang kaya menang rezeki an barokah. Punten komplit kecil. Entong bahagia. Sabab milik kurang hakna Allah. Kurang makmum titipan mungkul. Tapi saya saja yang kerja. Dari pagi berangkat, pulang malam. Leres syariatna mungkul. Tapi lamun ku Allah eta jelema usaha, geus sepulang ka mama pasti. Bagus usaha pasti bagus. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Biarpun itu jalma teu ahli ibadah, Allah dikasih rezeki. Terus subhanallah, rahmat Allah, tanyaan Allah. Di mana ayahnya? Secara mata soca lahir di indung bapa urang. Punten, eta rahmat Allah. Rahmat Allah mak nempel jadi indung bapa. Yang namanya orang tua tidak akan mengucapkan capek, lelah, letih, lesu demi berjuang untuk memberi makan anak-anaknya. Bila anak kesang badan, kesang melemut, petulupet nyawa berang jeung penting kahujanan kapanasan demi anak jeung pamajikan menjadi suami. Beak kontrakan, beak sawah, digadangkan sertifikat demi siapa? Demi keluarga jeung anak-anak. Terus insyaallah tapi kadang-kala begitu orang anak-anak benar sukses sok pohon kayak bapak. Ibu bapak benar anak raja. Anak benar ibu menjadi pembantu. Terus budak kering ku hidungna dikusapan kesangan di ulapan sampai menjadi hidung nyarios ke Allah Rabbul Ijati. Ya Allah, mugia ieu penyakit urang abdi pindahkeun ka awak abdi. Terus abdi ikhlas abdi ridho ya Allah, sakabeh penyakit anu pindahkeun ka abdi ya Allah. Tapi kenapa yang jadi anak begitu orang tua sakit? Hare-hare. Amal si mama sakit, maaf bilang ya kagak lagi sibuk. Allah karim. Itu butuh bisa kurang dijadikan hutang, dicatat. Coba lamun aya orang tua kejam, tidak ada rahmat dalam hatinya, yakin di pertama ngandung sampai lahir sampai dewasa dicatat berapa miliar. Mual kabayar. Kedudukannya indung bapak mual kabayar. Kecuali dia kurang sami-sami mulia. Hargai perjuangan pengorbanan seorang ibu. Cek batul indung kurang hina, cek batul indung kurang mah teu sakola. Wajib cek anak nama mulia indung kurang mah ketimbang maneh kitu. Terus kamu berkah hidup, berkah usaha, berkah bisnis, berkah rumah tangga, selamat dunia akhirat, muliakan menjadi ibu mama. Panginten garaos upama di jamaah dan tawisna orang tua yang telah wafat. Terus nganturkeun alam dunia. Begitu suatu saat urang rindu jika hati ingin bertemu dengan orang tua. Hoyong memeluk emak, hoyong memeluk ibu, hoyong nyiuman wajah ibu dan ayah. Tos mau mual bisa paling di mana ujang rindu neng rindu sumping kakuranana
bari nyabat padung bapak madoakeun ujan jeung ujan teh mudeung kabingung wae mudeung kesedih wae eueuh pamuntangan da matos teu aya bapak tos teu aya. Tapi kenapa ketika orang tua masih ada di alam dunia ini kalian biarkan saja begitu saja. Terus mentingkan diri pribadi inung bapak calon uang diantar Allah mau ditampi ibadah ketika seorang anak tidak menghormati orang tua, tidak memuliakan orang tua, tidak bisa membahagiakan orang tua, ibadah kurang, rek sholat, rek puasa, rek zakat, sedekah semua diterima Allah. Kenapa? Menyakiti perasaan orang tua. Sok muliakan masih kene aya ibu ramanya. Insyaallah orang tua kencing panjang yusbana amin. Cing selalu sehat walafiat amin. Di mana mengantungkan cinta ahli surga amin. Amin ya Allah ya Rabbal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam angkat kedua pandangan bayangkan wajah ibu lama kurang sadaya bayangkan kurang sadaya kesalahan kurang dosa kurang bayangkan wajah-wajah ibu lama kurang parantos ngantunkeun dia alam dunia anu parantos ngantunkeun kurang sadaya doakeun anu masih kene aya sapi doakeun bari bayangkeun dina emutan urang rumaos teu acan kalebetkeun urang kali anu soleh sinareng soleha teu acan tiasa ngabahagiakeun ngabagjakeun hati ibu rama urang sadaya bahkan kantos ibu rama urang sadaya teh ngagaduhan kahoyong urang teu acan katedunan. Masya Allah, tabarakallah, begitu hebatnya perjuangan pengorbanan menjadi ibu rama urang sadaya. Cik bare pausna ibu rama prihatin susah demi anak ikhlas jeung ridho berkorban berjuang demi anak-anak kehujanan kepanasan sampai ka kedaman teu diraos demi murang kalina sadaya hoyong sukses. Bayangkeun ku eceuk sadaya wajah wajah ibunda tercinta, wajah ayah anda tercinta yang telah wafat, yang telah kembali kepada Allah. Ketika kita rindu hanya sebatas bayangan saja, hanya sebatas memandang di foto saja. Banyak kenangan-kenangan orang tua kita. Masya Allah, kadernya kanya hujan dari ibu rama kurang teras karaos bisa, karaos bisa. Ketika orang tidak minum matara tepi mencetak
Allah Rabbi badan budak panas di kompleks bulu-bulu dicana ka dokter cek paripasa nangin yung hutang yang penting anak sehat. Ya Allah ya Rabb berikan kebahagiaan dunia akhirat untuk ibu Rama Urang Sadaya. Sehatkan ya Allah, paranjangkan yuswana ya Allah, tapi berkahna ya Allah. Upami ibu Rama Urang Sadaya anda, ayah anda tercinta, ibu anda tercinta, yang telah meninggalkan kita, yang telah wafat, semoga Allah berikan kenikmatan di alam kubur selama di alam barzakh. Jadikanlah mereka ahli surga ya Allah, dan ketemukan kami kelak di yaumul qiyamah dengan ayah anda tercinta, dengan ibu anda tercinta ya Allah. Istajib wa ya Allah. Masih kena menunggu dia sehatkan bagi nasihatkan batinah, panjangkan yuswana ya Allah, jembarkan rizkina ya Allah. Pasihan kebahagiaan ya Allah, dunia sareng akhirat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana arina haqqaqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi rifa'ah wa barakatan fil ilmi rifa'ah. Innallaha bi kulli shay'in qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin za'iqatul maut. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sadajana sing kuring lungsur tina ieu kursi. Hapunten sadajana kajamaah sadaya. Abdi tos dua sasi